dibandingkan maham ilmu jeung salat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Komo orang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk semacam di jerona teh. Oh, pohara jasa ju diuk nundutah nundutan baege leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah pohara jasa hendak ngalah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan, lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik acan. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Hendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku mun ngridit kene can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangkaning di imah TV ambalaya tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna berita-berita informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewarau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja bae Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ngridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pencak Gusti salat abdi salat pencak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang husuna mah tuh hampura bae Gusti teu kitu tah cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh bener ada herang saeutik ya banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantak libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar
sebab Allah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah ieu lah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh majeng Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog dung-dung. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain orang dia diajak malah teh daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi.